rek syukuran mah molah jeung eta ngararatkeun eta nikmat dina kakuduan. Cek sebagian katerangan disebut syukur teh sorful abdi. Ai sorful abdi teh nyaeta nasorofkeun atawa molahkeunana si abdi. Jami'a sakabehna mak perkara an amallahu alaihi anu parantos mapari nikmat alaihi ka eta ja ila ma kana perkara kuliko anu didamel eta perkara kadituna nyaeta li ajlihi karena arah-arahna eta ae ibadati tegasna urang tujuanna ibadah tah lamun urang rasana syukuran berarti dipolahkeun ditasorofkeun naon jiwa raga urang sadayana kana kakuduan urang teh kumaha kuduna lamun keur umat Islam komo ayeuna misalna sasi Rajab sakedap deui bade mungkar sakedap deui sasi Rajab bakal leungit digantos ku bulan anu enggal nyaeta sasi Syawal sakedap deui eta menjelang sasi Ramadan